Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami as-saumi. Ari ieu kitab eta martelakeun pirang-pirang hukumna siam atanapi puasa as-saumi saum. Wa huwa jeung ari lapad siam wa saumu jeung lapad saum masdarani eta dua masdar tina lapad sauma makna huma jeung ari makna duanana lugotan secara lugot al imsaku eta nahan atanapi ngeker atawa ngajaga wa syar'an jeung ari saum ceuk sara imsakun an muktirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin eta ngeker atanapi nahan an muktirin tina anu ngabatalkeun puasa biniyatin mahsusatin kalawan make niat anu ditangtukeun jami'an naharin dina sakabeh poe atanapi beurang qabilin anu narima li saumi kana dipuasaan mim muslimin ti jalma Islam aqilin anu berakal tahirin anu bersih badana min haidin tina haid wa nifasin jeung nifas. Jadi dina ieu kitab bertelakeun pirang-pirang hukumna puasa atanapi saum. Nyata lapad siam jeung lapad as-saum wa huwa jeung ari lapad siam wa saum jeung lapad saum teu masdarani eta masdar duanana. Sedengkeun ari maknana siam jeung saum secara lugat nyata al imsaku kadar-kadar ngeker atanapi nahan. Wasar anjeung ari makna puasa atanapi makna siam atanapi makna saum secara hukum syara eta imsakun an muktirin biniyatin mahsusatin jami'in naharin. Nahana tina anu ngabatalkeun kana puasa biniyatin mahsusatin kalawan make niat anu ditangtukeun dina sakabeh beurang qabil li saumi anu narima di puasaan atapi anu keur dipuasaan eta poe ti jalma Islam anu berakal anu suci tina haid jeung tina nifas. Wasara itu wujubi siami jeung ari pirang-pirang syarat wajibna puasa salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Jadi syarat wajibna puasa eta aya 3 perkara. Wa fi ba'di nusahi jeung eta tetep dina sawarehna pirang-pirang tuladan atanapi dina kitab anu sanes tulisanana arba'atu asya'a aya 4 pirang-pirang perkara. Dina Fathul Qorib syarat wajibna puasa teh aya 3 tapi dina kitab anu sanes dina tulisan kitab anu sanes mah syarat wajibna puasa teh eta aya 4 perkara. Al-islamu kahiji Islam wal bulugu kaduana balik wal aqlu nomor katiluna boga akal wal qudratu ala shaumi kaopatna puasa mampu kana ngalaksanakeun puasa. Jadi anu wajib ngalaksanakeun puasa dina bulan suci Ramadan teh aya 4 golongan. Nomor kahiji anu beragama Islam maka rek gede rek leutik selama rek awe rek lalaki selama beragama Islam maka wajib ngalaksanakeun puasa sebagaimana aturan nu geus ditangtukeun. Wal bulugu kaduana anu baleg nu wajib puasa teh diwajib di mana geus baleg. Wal aqlu nu nomor katiluna jelema anu wajib puasa teh jelema anu ngabogaan akal alias nu akalna sehat henteu gelo jeung sajabana. Wal qudratu ala shaumi nu nomor kaopatna mampu kana ngalaksanakeun puasa. Maksudna mampu teh boga kekuatan sehat lah gitu nya teu keur kaayaan gering atanapi henteu keur kaayaan musafir gitu. Maka keempat sifat tadi nu geus disebutkeun wajib ngalaksanakeun puasa.
wahada jeung ari ieu kudrot wa eta jeung ari ieu hada asyak kitu eta anu gugur ala nuskhati kana tuladan matan as-salasati anu tilu tadi. Pala tajibu mangka henteu wajib naon asomu puasa ala adadi dalika kana pirang-pirang lalawanan tina tadi anu opat. Wa faraidus shaumi jeung ari pirang-pirang farduna puasa arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Jadi ari anu wajibna dina puasa di jero puasa eta aya opat. Ahaduha ari nu kahijina tina arba'a aniyatu eta niat. Biqalbi ku hate fa in kana mangka lamun bukti naon as-shaumu puasa fardhon eta puasa fardu. Ka Ramadana seperti puasa Ramadan aw nadron atawa puasa nadar. Pala buda min iko inniyati lailan mangka misti mangka kudu min iko inniyati tina nibakeun niat tina nerapkeun niat lailan dina waktu penting. Wa yajibu jeung wajib at-ta'inu naon nangtukeun si jalma fi shaumil fardi dina puasana fardu ka Ramadana seperti puasa Ramadan. Jadi anu wajib dina jero puasa teh dilakukan dina jero puasa teh nomor kahijina wajib niat ku hate. Jadi wajibna nerapkeun niat teh ku hate lain ku lisan. Wajib hatena ngucapkeun niat. Fa in kana as-shaumu fardhon ka Ramadana mangka lamun aya eta puasa teh puasa bulan Ramadan. Seperti puasa fardu seperti bulan Ramadan gitu. Jadi lamun aya eta puasa teh puasa fardu seperti puasa Ramadan atanapi puasa anu nadar palabuda min iko inniyati mangka wajib nibakeun niat mangka wajib nerapkeun niat teh dina waktu penting. Jadi hari puasa anu wajib mah seperti puasa Ramadan jeung seperti puasa nadar. Itu nadar teh urang boga omongan anu alus bahasana seperti kieu contoh umpamana lamun urang nyawahna alus, urang rek puasa sunnah ta eta termasuk kana nadar walaupun bahasana sunnah tapi hukumna jadi wajib karena nadar janji seolah-olah janji ke Allah langsung. Maka ketika rek ngalaksanakeun puasa wajib nerapkeun niatna dina waktu penting. Wa yajibu jeung wajib deui at-ta'yinu nangtukeun fi shaumi dina puasa. Jadi wajib nangtukeun puasana puasa farduna gitu. Seperti puasa Ramadan disebutkan puasa fardu Ramadana gitu. Jadi bahasa farduna wajib disebutkan ketika niat gitu. Wa akmalu niyati shaumi jeung ari pang sampurnana niat puasa Ramadan ayakula eta yen tang ngomong saha asah sun si jalma lailan dina waktu penting nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Jadi sempurnana lafaz niat anu kudu diucapkeun ku hate dina waktu pentingna bulan Ramadan kalimatna seperti kieu nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat abdi puasa dina poe isuk tina ngalakonan fardu bulan Ramadan hadihi sanati dina ieu taun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Biasa nusok dilakukan di urang-urang nu geus umum ketika nerapkeun niat teh di mana beres salat tarawih. Maka biasana si imam osok nungtun tah urang kudu hideng, urang kudu nyaho bahwa kewajiban mengucapkan niat teh lain kulisan tapi ku hate. Jadi sajabana ti lisan urang ngucapkeun cara tadi nawaitu shauma ghadin an ada fardi Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala oge hate urangna kudu bisa ngucapkeun karena wajibna niat mah ku hate, tempatna niat mah ku hate wa mahaluha alqalbu wa talafudu bilisani bahwa sunnatun. Adapun ketika mengucapkan niat kulisan eta hukumna sunnah anu wajibna ngucapkeun niatna ku hate nyatanya dina waktu penting. Wasani jeung ari anu kaduana al imsaku anu wajib ya dina puasa katanya. Wasani jeung ari anu kaduana al imsaku eta nahan atanapi ngeuker anil akli wasurbi tina barang dahar atanapi tina nginum
wa in qala al makruh wal masrubu sok sanajan saeutik nu di daharna jeung nu diinumna angger wae eta kudu ditahan, alias ketika orang barang dahar ada tapi nginum walaupun saeutik eta mantak ngabatalkeun ingda ta'amadi dina nalika ngahaja, dina waktu ngahaja eta mantak ngabatalkeun kana puasa, alias anu wajib dilakukan ketika orang berpuasa nahan etanya, nahan barang dahar jeung najan nginum sok sanajan saeutik secara disengaja. Fa in akala nasian maka lamun barang dahar si soim atanapi nu puasa nasian halna poho wajahilan atawa anu bodoh lam yuktir etan teu batal. Beda deui ketika barang dahar atawa nginum nomor kahiji alasana karena poho atanapi bodoh banget ku bodoh-bodohna eta jelema sehingga teu nyaho bahwa barang dahar jeung nginum teh mantak ngabatalkeun kana puasa. Tah beda deui ceritana ai poho jeung kacida bodohna mah kita mah lam yuktir maka henteu batal si soim. In kana lamun aya eta si soim qariba ahdi bil islami kitu teh lamun aya na si muslim teh anyar kene asup Islam, jadi can mengenal, can banyak mengenal tentang aturan-aturan Islam khususna aturan-aturan puasa sehingga manen teu nyaho kana eta anu ngabatalkeun kana puasa. Itu boleh-boleh saja ketika kondisinya seperti itu. Tapi lamun kondisinya nyaho gitu, kondisinya teu poho maka eta mata ngabatalkeun walaupun saeutik kitu nya. Aonasaa atau biji soim baidan halna jauh anil ulama ti ulama. Taatawa kondisina jauh ti ulama, jauh ti kiai, jauh ti ustad sehingga mainna teu nyaho kana keterangan geus jauh, geus lila asup Islam nama ngan berada di tempat anu kacida jauhna sehingga ku jauhna eta tempat manehna terputus akses tina pengetahuan Islam, jauh ka kiai, jauh jeung kiai, jauh jeung keterangan gitu. Tapi rarasaan dina kondisi zaman ayeuna mah sapi mohalan. Gitu. Eta boleh, artinya ketika kondisi seperti itu kemudian manehna barang dahar atana nginum nya boleh-boleh aja alias teu ngabatalkeun kana puasa. Wa ila tapi lamun kondisina bisa ngadengekeun petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran Islam gitu, deukeut jeung kiai gitu, maka ketika terjadi seperti itu eta ngabatalkeun gitu nya. Abtoro. Wasalisu jeung ari nomor kaopatna al-jima'u nyata jima ai amidan tegasna ngahaja gitu. Ari nomor katiluna eta ninggalkeun jima, ulah jima itu nu wajib dina puasa teh ulah jima bari jeung ngahaja. Wa amal jima'un nasian anapon ari jima nasian halna bari jeung poho fa akala nasian maka hukumna seperti anu dahar we bari jeung poho gitu. Jadi nomor katiluna anu wajib dina jero puasa teh kudu ninggalkeun jima alias ulah jima bari jeung ngahaja. Adapun ketika jima ku sabab poho bedana hukumna seperti hukum dahar ketika poho kitu nya. Dina lucu banget gitu lamun aya jelema jima tapi bari jeung poho eta kumaha kitu nya. Praktekna kumaha kajadianna. Warabiu jeung ari nomor kaopatna anu wajib dina jero puasa ta'amadul qai'u eta kaopatna kudu ninggal ngahaja utah, ulah ngahaja-haja utah, nahan ulah supaya ulah muntah secara sengaja. Palau qalabahu mangka lamun ngalindi ka itu si soim ka jalma anu puasa naon alqai'u utah lam tabtul somu. Tapi ketika ngalindi teh banget kasih hayang utahna lain karena di utah-utah tetapi banget kali hayang utahna murel seueul hayang utah secara alami gitu kan, atau bisa secara alami atau tapi bisa mabok perjalanan kunggus liurna nahan asup angin sehingga murel sehingga teu katahan sehingga utah weh tak ari kitu mah teu mantak ngabatalkeun kana puasa gitu.